Gula keur zaman baheula keur ngora dongeng setik Riyadhah di Cirebon jeung babaturan dibere sangunangan sakieu doang kan hiji sakcomot doang magrib sacomot aya nu ngurandang ka sumur teh geus teu kuat kula mah kuat bae eta babaturan 10-an kageteun ente macana kuat amat aing alhamdulillah pokoknya ku Allah mah masing-masing diberi kekuatan geus ulah hese nyana ngurandang nimba ge geus kuat teh nimba ku kula ipang nimba ke misalnya mang 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh kan ente macana kuat wih atuh dibere dibagi-bagi ku Gusti atuh lain ku bangunna ceng haram iya atuh masalah geus skala luar tah saminggu 20 hiji poe 40 poe geus skala luar mau sehat bae pan geus baliknya mah karorug kula henteu nyana mah kuru tinggal tulang doang 40 poe kula henteu sehat bari nungguan mobil aya ente pancana pan sehat amat tah aing mah dahar sih pancana teu kajawan moal aing moal ka nyahoan pan itu bisa kos kitu pan dahar ge diluluskeun bae teh ku kiai atuh lain deui aing mah dahar teu kanyahoan ku kiai di aing ge nyaho kiai ge dahar itu aing mah atuh kompetisi jeung kiai ulah sok nipu awak aing teh inget ka ieu atiku la badan mawa tau dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat ngomong pae aing entak beres tah zat meme salat isya kula mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu ka warung dah cepet dahar bangun teu dahar teh kitu bangun teu dahar datang ka kuari nya lamun inget sok marah udah sia nipu aing ngadena aing teu pae cek nya tuh urusan pribadi tuh kos gitu mah tuh atuh aing kasbeh ragag deui mangkani kita maca kulu pan sapeuting 1000 pan ragag kocek ya orang wiridan teu beres awak teu beres ai urang mah tegep atuh biasa kulhuna ge 4 bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad nya ge kageteun sia tanaga gede amat cenah atuh dahar gimana nipu tau pas gitu tah itu kuat ulah sih dipaksakeun ai akur urang ternyata diluluskeun mu kiai lulus nya hasil isi horohna lulus tuh masyaallah dalalakun keur ngora eta kos kitu lulus we biasa nyana mah nyana anu daharna sacomot mah aya nu teu lulus duaan urang Bandung teu lulus ieu mah teu lulus nya kudu ulangan terus ya nya teu dahar nya teu lulus masyaallah iya ya pantang panjang lamun di non gitu ngaranna dipetakeun praktekna bahasa Kangjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal imya rasulul dawa wa atikul badan ma'awata panjang Imam Ghazali nu nerangkeun panjangna masyaallah pohara jasa dokter teh akhirna pakola cak dokter masyaallah macaraka kitabukum wala nabiyukum Jalinus Tiban pohara amat korenganan kitab anjeun teh ngaleuwihan dokter Jalinus pan sumber ilmu kedokteran teh Jalinus ngaranna dibejakeun tah seluruh ilmu kedokteran teh dina Injil di Jalinus berarti ngaleuwihan kitab Jalinus ieu pohara jasa Al-Qur'an akhirnya asup Islam nya tuh batur mah kos kitu debat lantaran ikhlas dijawab sapotong ayat kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin asup Islam masyaallah Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat lantaran ti ditu naga sapotong ayat atuh urang ngaji naga sapotong ayat wallahu alam bissawab